jujur pada dipasihkeun moal ngomong teh pika leuleun eta jawa ulah asup kame bahaya ya runtuh kayak imah sok dia aku teh mau sakit butos kekayaan aku main kaget mengirakan ningali tetayo ingkang sampun raka
ayo ingkar sampurna kedaya ingkar sampurna kus kena dihimpin nasti kesayang witi nyuguhanana ulah nutur modaya ibarat tadina apa diber ya ayo disuguhan ganyo mau senengeun kamu beri atap uluh ulah haturkeun semakaturan rawuh nun nuhun ngahaturkeun semahaturan rawuh jadi ulah syukur ti abdi ge kamana si gareng biasa si gareng teh kulan tos dia enak mah tos muka bengkel cara ngajualan bensin 2 tak syukur euy. Kudu naik usaha hirup kabeh teh saudara-saudara teuing. Ieu teh aya pikir salena mun ieu teh nun amui ujang cing atuh aya naon teh jang. Tuh aya nu galinggem bae. Sareng bae 400 leubeut bade. Antong entong ngaliweukeun. Hina teuing tong jarang mah di ditu mah anggur. Grup engkau ini di pusat kayu. Aswata mah tolong. Saware di luar. Asupun. Man, kula kieu ieu. Saperkara mah hayang pagi hadir teh. Kadua perkarana nya kitu teh atuh. Bisita apa di negara asli lain teh leuwih riweuh. Lu mata pasang atuh di dieu. TV boga teh. Lumayan ada informasi teh. Wah, kapungkur oge aya nu masiran TV teh berwarna. Di Bali teh mau lah. Gua aya geuning di tukang ngajualan TV teh. Ciri TV urang teh. Jika dia sana ngajualan geuning akad teh ngajualan. Dis tong cekcok lah. Ieu mah. Kaulah teh kautus nu jadi ratu ngemban timbalan anu jadi raja. Jauh di yug-yug anggang di teang. Dina pudunan ngadudu dina sajakan ngakeang di dasar ngaganuang. Ya eta menang pancing kaulah kapato jadi raja. Ari sabab Samnalendra Prabu Duryodana teh nyaeta narima orasi di masyarakat dina orasi namenta supaya warungan Yamuna ulah nepi ka saat ayeuna teh cing kalalapak jelema teh Semar Purwo Cai walungan Yamuna anu ngabuara ka walungan Gangga teh saat sadengkeun areta walungan Yamuna teh jaeta kusirna teh ti Talaga Arum ai Talaga Arum teh saat nya mubuh ka walungan kahilirna teh saat si horeng si mana horeng eta sirasaina teh teu bijil deui cai mementa kaitu jeung kadir paranormal
sarana sangkan eta Siracai bijil menang beja tinu jama tinu menang dipercaya ti jama nu menang dipercaya bisa bijil eta cai tina Siracai tapi tu benta tulung ka Semar dakwal sakitu wajah nama hayang sabaraha juta dibuluhan sangkan eta Siracai kaluar deui cai dakwa sakitu pancuran Talaga Arum teh ayeuna geus menang jelema cinta lepet di negara Astina dakwa sakitu eta Talaga Arum teh ayeuna geus saat kahilirna parahu ayeuna geus parinah ka darat geus noletrak jadi eta Siracai teh cenah manat ai Siracai teh pusirna teh ti perbatasan negara Pringgandani belah kidul tapi saeta cai bakal ngecor deui tapi Semar Badranaya nyaeta anu kudu bisa bocorkeun deui na sabab eta mah jelema cenah Semar teh luluhur tah eta jelema bisa sasadungna ka karuhun-karuhun aya di dinya sabab wawuh jeung dedemit nu aya di dinya Sugar jeung Sugar Semar bisa nulungan ieu cai teh dari bocorkeun deui jadi pancuran Talaga Arum teh ayeuna geus teu bocor geus menang dina Siracaina aya nu nyocok wah sakitu minta tulungan ieu tulungan hayang sabaraha maneh dibere duit wayana we mah tulungan mah kudu kumaha da sidik Semar teh geus kasohor dukun jeuh bener baru karena bapak aing teh kuncen aja kamari ge neguh Jerman jeung Spanyol salah iya jeung minta tulungan sok ieu teh keur kahirupan masyarakat negara keur kahuripan sararea kumaha cara jeung katantuanana eta mah lamun sasajen naon anu kudu nyadiakeun lamun menyan naon da mawa ieu menyan Arab oge apel jin madat aya apa aja madat naon angin nu keluar dina bujur teh madat medut atuh teh medut tulungan mah wayahna ulah teh ditulungan cok cenah mah kudu diruat ku Semar cok aduh ayangan ujang hidup kajaring ngimpi-ngimpi asa jising abdi tiasa ngocorkeun deui eta Siracai kami bodoh barelo teh aya kanyaho hirup teh bodoh-bodoh acan jising abdi aralun manungan disuhurkeun hapuntengan disejak panuhun ulah jadi benuh da puguh jising abdi teh terang kedah kumaha carana sakalayan sanes ahli ngakan kitu kaula sarwakeun kajangan papanawa jeung kapurawa ulah nek topi aja di jelema ulah dibilang-bilapan maneh teh di negara aslina berangkat baheula
memeh bukan negara memeh bukan negara Amarta Panawata teh mana ada kulawarga astina tina eta kariweuhan teh aya negara teh lah kapuguh BBM naik tiap-tiap negara oge naik wah leuwih rusak leuwih parah di negara astina mah udara remong kacau malahan tindakan anu anarkis anu temahna jadi pak tuding-tuding ieu salah itu salah patuduh-tuduh oh solusina pisan cek tulungan di mana tetep kusir ilmuna anu bisa mudakeun desai Semar anu nyaho unga paranormal tetep kitu teh ahli biografi ketalukeun ya naon namun dia mau bapak bisa ngocorkeun cai hebat teh kalau atuh pabijieun ke main-mainan teh tutungkusan teh malahan pan cek batur oge anu nyarita buru teu na Semar teh lain porai kadut ku ilmu uluman kayaknya aing we pisah di mana ya nah jauh ieu teh Jer, kumaha lamun sasajen naon? Mentai sasajen dicoba. Sapi genep mah. Naon saya nipu? Minta ayam kempreng. Sok kali teuing ayam naon, Pot? Ayam bodas. Oh, bisa ayam butuh ayam bodas teh naon? Untung gede gitu. Cek, keterang penuh kumaha si abdi teh bujeng ingatkan jaring teh ngimpi-ngimpi acan keterang, laras kieu keterang teh. Kedah kumaha sarana, dasar ahli teh. Beres kan pun bapak mana teh tiasa naon-naon pan miwarang teh kudu ka ahli cenah. Upami miwarang sanes ka ahlina tunggu karuksakanana kalau bukti ruksak teh. Iya. Panseun bagi teh di negara astina para ahli. Iya. Aya Joko Bodo. Mamah Roren. Nah eta we miwarang. Ari pun bapak mana teh tiasa ngabor. Anu tiasa ngabon maka inul itu bulan mat bulan cing tulungan we mah tulungan sumuhun kedah naon anu dilaksanakeun ku jisim abdi kedah kumaha carana teu terang pisan leres mah ngan nepi ka kitu teh jelema perdit teh pokona mun jadi jelema beungan cacak di sangsara nepi ka korek teh iya iya mah lain mua polos mua ayah hayang sabaraha cepot nomor rekening tuliskeun rekening listrik dikirimkeun ka itu di asina si cepot kita pibeung hari dieu aing kuninga mah ka Java tuh. Ih, Java ti mana ari aing geuna anu kitu. Teu terang nu. Wah, gambar. Aing boga imah realistik. Dibikeun hiji. Sak asal kosorkeun. Tapi imah di tengah laut. Jangan guru ngajawab dari datanya iya pancuran talaga alun teh ayeuna geus menet kulantaran talaga nah saat kirah caina teh ngocor cing lamun kudu diruat ku dalam saha ini baganya
neangan dalam bisa keluar. Tuh keterangan pisan disimak ibu. Singsieunan kayaknya suatu mah singsieunan kabeuna. Singsieunan. Keluar ke simak adanya. Nemongkeun bandara jadi dia. Mungkin mana sok. Punten mah. Sok. Umar. Ulah. Ieu mah satengah maksa ya kaulah. Dek dikosorkeun eta silat sai talagaru. Apa moal? Nah Hasim kuring anu meunang kitu da teu terang. Dek dikosorkeun. Ajana. Matak cegai ngoge ulah nempo amokna suata mah. Ulah mancing teh. Da moal pati-pati paranormal kada nuduhkeun ka maneh lamun maneh teh nyaho. Jisim abdi teh terang naon aya. Ayana. Ya, ali. Baik geus kena fisik mah haling ah. Wah, geus haling abi-abi deui ge. Jangakeun eta punana langsung. Allah nyingkah teh ka mana saudara? Iya, daya api anak berat. Nek naon mana? Ya, nek naon. Eta bapak mana tapi kata bisa, ngabejakeun. Beureun teh kuninganan mana kitu ge. Ari mana? Oh, abdi tiwu kacamo-camona ku amis buhuna paratos gamos. Bapak teh apa? Kamu anakna. Yakin bapak malih jauh. Yakin kumaha? Paranormal dengan kebijakan kain. Jelema nu jarah hubungkul. Atuh anu nya Allah mah yakin ka Semar. Lain yen Semar sareng bisa membukakeun atawa ngabudalkeun eta saya anu malet di talaga. Teu mungkin ah. Balik ahlina pun bapak. Didinya akibat percaya teh dengan karena itu tong diarulik teuing kalau gitu teh ah iya percaya teh kalau gitu tahayu teh nah teu percaya pada diri sorangan yen ku Allah digelarkeun ka alam dunya teh disebut manusia malah disebut nabi mulia manusia teh diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan pake atuh. Nepi ka pararoe kieu hate teh. Tanemkeun dina diri teh kamuliaan teh, eta teh manfaatkeun eta teh kana deui Allah kanyaah Allah welas kasih Allah anu ngancik dina diri urang. Buat pararoe patin teh kitu. Akinan kayaknya. Ya. Tah geuning cuci dawala mah takinan jeung jelema teh tidak kadang-kadang nu paeh hatena paeh dina agamana. Saha nu paeh dina agama teh saha? Syukur teu dituduhkeun ka si A ka si B. Syukur. Malah sering kapun bapak nu sararumping teh kurang. Mau cai aqua, mau menyancing, jangan bapak Semar, abdi teh dina zaman kiwari teh hirup teh nepi ka poekeun teuing, bari tengah poe ngomong kitu na teh. Bari ngopi hujaneun, hartina teh batinna beureun keur poe hartina pae. Kae teh anu kudu takinan mah kitu apa manfaat. Numawi hapunten jadi sing abdi bade ngawartos saja kana batin anu poe kieu. Da sadaya urang atuh tenaga ahli di negara aslina teh. Korehan atuh. Upami salira ayeuna maksa kapun bapak komo bari jeung kana prising maksud bapak jeung geus eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan pribadi salira.
mau dituntut ke pesin kuring Bapak Abdi itu eta penganiayaan bisa kena hukum urang. Aing pejabat kena hukum aing ngaran-ngaran hukum adil teh setel hideung teu penting kana koneng teu niat teu afian teu inung teu bapak teu sanak teu keluarga teu mang teu Allah teu sobat-sobat acan salah tuntut. Sanajan didinya pejabat nah hak kuring salah ku manusia teh hak asasi manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu didinya ku pejabat eueuh adi teh geus sararea mikir atuh kurang ajar sia kuring atawa didinya anu kurang ajar teh teh goblok si cepot atas si cepot mah goblok oge da jeung mata sekolah tapi lamun didinya goblok anu ngaliwatan dalam pendidikan bari didinya mah tangiang bapak didinya teh tangiang panita ongkoh miku ongkoh muka pasantren dijajar sokalima ya beli poek patin teh nu diajarkeun teh naon teh setiap maca ayat kudu leuwih lemah hate teh lemah di payunan anjeunna di payunan maha kawasa jeung urang mah hirup teh kabogaan naon-naon diri sasampiran awak sasampayan sanajan di pangkatan oge mau pangkat urang sakedeung di dunya ge cokrok deui balik teh ka rakyat cing atuh urang ngahampas teh nganu leutik teh bari jeung kuring teh rakyat anu ngajadikeun anjeun udah lede dalam mun aing nu leutik dek jadi kumaha sih aing lamun anjeun anu rakyat dek mimpi cukup Aku wewiku nyarita di lukaliku sangkat batu di kubu itu kang tipu kok bener naon. Kita kain. Duka ka saha eta mah. Teu meunah ai. Dek teu meunah dek teh sanajan pikat TBC kali urusan ai. Urang ngajar keluar sia, ada fisik si ai. Wani ka kaula, wani henteu sieun henteu. Di luar siya bela diri kita lupa luar siya dia ke komentar pisan boy deh akan didinya sampai sing harapan didinya meleh boleh lupa Pak ya doa punya biar karena fisik ya sehingga mun bisa mahulah lebih karena fisik ayat-ayat pangeran terjadi akhlak anu hade paingannya eta meme salat kudu dikumah eta leungeun sesama siku suku sesama tuur pan tuur oge geuning aya kadang-kadang sok ngadengkul angeun batu nya rumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumah saya beungeutkan leungeun sesama siku sabelah bisa sabelah oge sah asal kenca buntung kumpulkan ya tingkar animasinya mana
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Semar teh nyawa depan jurang teh. Ye ta cenah teh ngabejakeun. Dagor ku aing. Lamun keukeuh si Semar teh ngabejakeun kumaha carana sangkana tercai motor deui. Kan dieu keur paing dodet demi Allah. Aing teu sieun jeung harapan naon-naon ge sok. Si Semar teh bebeja ka Singkaton Kaca teu sieun aing sok sikareukeun anjing lain molot. Deungeuna aing kasinggung euy. Sok diuk diuk. Mabok jeung naon? Sorry. Demi Allah aing mah. Teu sieun aing sok. Sing hareupan teh sing hareupan naon aing demi Allah aing. Percaya ka setan. Jangan tukang mabok. Mabok kimi ya. Kapahanggi. Oi, pahang si jengkol kita mulai ku inuman. Beak segala foto saya teh teh. Beak orang hiji mah. Di mana meuli inuman na itu? Kios. Eta kios di Prapandan. Topi miring euy. Oplos jeung lahang wae. Meuli 3 botol aing demi Allah aing mah. Beak kabeh. Hah? Beak 3 botolan heula. Henteu. Nu sabotol mah leungit aya nu maot. Nu sabotol deui pupus. Aya nu sabotol deui tinggalin. Aisyah mabok kunaon atuh? Lieur aing teh neangan inuman eueuh anjing. Kumaha teh atuh? Bener si Semar teh teu ngabejakeun. Mawi lapun. Geus hareueuh si mah deui urang teh geuning euy. Diharapkan rakyat mengadom di Jarepeng kan orang deui. Cukup. Bebenangian orangnya. Naon sababna cing? Daya kajaba kurang sadayana. Tingker lima si Semar, siapa singkatkeun mun bisa paelan. Cocok temuan dorakan dijamin lah. Selain turunan jelema cenah bejana si Semar mah turunan jurig jarian. Doraka kene maehan beurit. Demi Allah itu. Naon sing karacewi ngomongkeun aing? Naon eta teu meuni kasinggungan. Teu sieun aing mah sok. Gawe wae. Si eta bola mun teu mabok deui. Teu kaliwat nginum we nginum. Teu nginum we sapoe deui. Kajeun teu kana kejo jigarana. Buatan awakna. Di lu ember kok wae. Naon lahang. Yeun gula wae. Jadi jelas tadi dikeunnya henteu. Saur Kamjeng Rama wayahna kumayakeun tindakan ieu. Paksa. Wayah dipaksa. Wah, urang paksa we atuh. Ieu paksa. Ari aing kahareupeun lah. Sok, jiga teu heula kitu. Mane heula contohan. Jing salah saurang itu. Lewat wae salah siap siap. Balik itu mah. Naon eta tuh? Tong halangan atuh panaing karek ngawak teh balik.
maju mamanya syak ya bos ya. Warukana kumaha Aswatama wah. Persilatan kabeh di guruan ku Aswatama dek jurus naon? Hah? Gagak lumayu, gajah putih, gajah biruan, jurus badak cihea teh didinya di Aswatama aya. Teje kuda beungeur, dongkari, sikut, ramu kelong. Aswatama, ayo tewak. Yes. Innalillahi inna ukur sesamat aya nu maot teh wungkul. Oh kitu akang teh ada yang nu maot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un teh tapi gaweun sapopoe. Tapi gaweun sapopoe kumaha akang? Oh asyati Allah mulang ka Allah gitu. Oh tadi peureup di mana dipake dengan batur teh coba kembali kepada jalan Allah tong tulus genti kumulas jeung ku asli. Oh selamat geus. Ieu mah aya nu maot teh wungkul. Bari dina ucap wungkul padahal butuhkeun gawe. Oh. Lamun urang rek dengki ka batur tong tulus genti punyahan. Mun kurang Inggris no back to basic. Oh back to basic. Kembali ke semula. Kembali ke fondasi reformasi. Kembali Kasha ai cek kurang Arab pemerintahan makanya ayam makanya cek kurang Arab cek kurang Sunda mah meureun muncang labu kapuhu da aya teh bahasa aya ciri khas bahasa cek bahasa Yunani kuno mah ex nihilo nihil gitu muncul situ pun kembali ke laptop itu kelihat tahu saja jampean tuh disebut saja jampean supaya bapak maneh harus yakin kumaha carana sangkan saya bocor deui dibor tanyakeun ka ahlina nya eta teh akibat teh disalupurkeun teh pangna ajab dararatan teh ka astina nah teh jelas dina katerangan lamun maneh nyukurkeun kana nikmat-nikmat kami dan nikmat bakal tambah deui dan sebalikna lamun teh nyukurkeun bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget introspeksi atuh mawas diri ieu modern geus mojeunna dewasa ieu teh nemongkeun kelemahan anjeun ujug-ujug amok teh tuh weh edan bisaan sabijeuna untung aing eta disebut gerakan kalakai ketebak angin kitu beda urang suka renggang weh siku aku senangan nah siapa mau wae aing gelut yang ngecemprang mau sia teh pinter gitu
Ganang pertengkang atralan pertelaan pinuh kuwibawa. Ari kakasina teh nyata Bambang Ludira Suta. Wong tumari teh sampurasun bapasna. Si horeng. Beuki eces, beuki jentre, pertelan manggolet langsa. Sumuhun, naon anu katingal teh. Hanya
Kaulas kasih Pangeran Dugi Kaebreh Sumohun. Rohman, Rohim, Jabar, Kohar, Malik, Kudus. Contohnya ninggal manuk itu Sumohun. cimpala lewer numawa hakanan singgala lewer maksudnya mah dek marapan anakna dititah usaha eta manuk kerja saha nu ngabejaanna kabeh pada ikhtiar manusia keur marapan dirina keur marapan anakna jeung pamajikanna yakin ngurusna para rohuna luar biasa balik ka diri sorangan panon tengah haja kaulah ngisieun teu milu ngagenut-genut jantung berjalan ieu hirup kan sadayana para sarujud kanu kagungan anu nepi ka ayeuna tina payahun ieu geus katinggal sabaraha rupa sabaraha warna geus miliaran rupa anu moal kapanggih ku manusia ngan ukur ditembongkeun tanda-tanda kagunganana Sumohun 8 bulan. si horeng muara nama dina hiji jenengan nyatana Allah nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya leme abdi nyaksi teu aya teh pangeran anu wajib disembah angin salina Gusti kanca Ulang. dek neruskeun ilmu ieu teh ka hiji kolot anu beunang dipercaya anu ngaran Semar Badranaya Eta nu dipilarian teh. sabab eta jelema teh terus sing madu terahing kusuma titising andadawi terahing dewa kamanusa Eta gawi teh. keur nyumput muni dinu caang negrak bari teu katemo Sumohun. Leres. sabab manehna hirupna teu oleh dihina dicaci dimaki ku batur sugan aya jawaban deui ngahina ka batur teu aya malah Semar Badranaya di mana dicaci ku batur teh sok ngadoakeun ka jalma anu nyaci tara ieu pulang dendam Sumohun. Jalmi linu pamintan cepat. saperti dina agama Allah ngutus Rasul da Rasul mah di mana dicaci dimaki ku batur teh lain ngalawan tapi sok nemongkeun lalawananana kan Eta. Lemong. di mana dicaci dimaki dihina ku batur teh anjeunna mah sok nyaah anu ngahina Sumohun. baik nepi ka diangkat jadi ulul azmi Sumohun. luar biasa Eta. Pada dipilarian pesantren. Sae. sabab ai Semar teh sempengangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam Oh, eta jalmi teh. dek nuluykeun pangabisa kaula ka eta aki-aki kanca Oh, sae. Bukan sae. Awan hal sae. Mudah-mudahan atuh bulan. Ya, sajok. sejana juk-juk kampung tumaritis nyata nepangan Semar Badranaya jalma anu geus pinuh ku ilmu nyebar kepadalan terus sing madu terakhir kusuma titising andadawi iri terakhir dewa kansa Ulang. jelas jelema nu rek ditepungan anu ngaran Semar Badranaya ti kaangangan oge geus kaciri geus seungit kan Sumohun. Leres. ku hejo lemokna daun-daunan rajegna tutubuhan curcor cai nu harena Sumohun. Leres. Ade.
kebo sapi muning domba kabeh teu diangon pada bulan ka kandang sewang-sewang eta ku aman-aman tadi dia tawis tentrem ayem tiis cili herang panon kana delapan dan tutuwuhan kabeh pada ngahormat ka jalma-jalma anu arariman takwa ka pangeranana dabongan disalupurkeun eces jentrek pertela memang boleh tapi sabalikna lamun ieu alam geus rusak hartina teh ajab teh dabongan manusia natrat tina skenario pangeran yen ieu rusak na dunya teh kupola atawa leungeun-leungeun jalma manusia kan syarat luar biasa itu tangkal kalapa aya salapan jajar ciri na asup ka kampung Tumaritis geuning dihitung-hitung masa jajarna teh salapan tangkal ditinggal kaluhur tina satangkal teh salapan manggar samangarna teh geuning aya salapan kalapa geuning kampung Tumaritis teh keur kakungkung ku rahmat pitulungna kejauh kan ngan jelema sok sarilo barang nuju aya dina satengahing lamunna astra jingga dawala rag-rag dipayuneun ieu sinatria kaget onairah kaningali kaget kuliah basuh keneh ieu nyarita ieu tempat teh aman tentrem tinggi cili herang panon tapi ngahabeut aya kajadian jelema ragrag di hareupeun kaula nah ieu teh ngajebak jelema nu rek ngabega ka kaula tapi yakin keluar getih tina hidungna untung masih kena aya napasan dan teeling jigana aduh sababna ieu jalma naon pasti bakal ngajawab lamun manehna geus sageur deui sabab kaula teu apal naon kajadianna sugan jin sugan pitulung parek pangeran nyarengan waras keluarga jati-jati itu makanya waras waluya kalayan izin anjeunna kalayan ridho anjeunna kodrat irodat anjeunna muga-muga ieu jalma bisa sageur deui ngadadak